Sadede munrek page kanya tayak duan si dunia dibagi dua. Janji arep buka dunia, sumpah mau rek sulaya, rek satu rek satia ngahiji nepi kapati. 5 bulan bebarengan rasa cinta ngarekahan anggai mimiti arang patepang. Rasa cinta ngarekahan karacunan hantu pirang beda. Ayana orang ketiga mun sakira pinggering mua erek titik ukur sedih jeng kaperi. Janji arep buka dunia, sumpah mau rek sulaya, rek satu rek satia ngahiji nepi kapati. 5 bulan bebarengan rasa cinta ngarekahan rasa cinta ngarekahan karacunan hantu pirang beda. Ayana orang ketiga mun sakira pinggering mua erek titik ukur sedih jeng kaperi. Sakira pinggering mua
Pangeran Abdi Gusti suraikeun lalang sehat Gusti numur berhala Gusti bukakeun hijab nadi saliran maha uningan saliran kagungan cahaya saliran nu yasanya angan saliran nu bijaksana kasakur makhlukna
anjeun nikahnya Kak cipta janjina, Kak cipta sumpahna, meureun bagja mun urang paduduaan. Aduh endah lamun dipareun bisa laksana. Aduh endah Kak cipta lamun tepung cintana. Nah kieu
tresna nembongan dina kalangka datangna dina lamunan nah dunya kudu misah raga harapan pinangih jeung kabagjaan panukur dina lamunan
dina kalbu nu herang ngagunrang parengalikeun kanyaan nu sineun dina hate.
cinta orang tos laksana asih kabiruyungan baja tina kanan tepung di balai nyunjung orang duaan duh ating mungkaran di bulan Januari orang ngahiji alir lalayaran di galuran cinta lautan asmara duh ating mungkaran di bulan Januari asik kasungsi tembang kasmaran galindung tabacan mepen keduaan nalika muka jandela segerna hawa nyusup ke jero dada endahna alam awar jeung kabaja namangsa cinta orang tos laksana asih kabiruyungan baja tina kanan tepung di balai nyunjung orang duaan duh peting mungkaran di bulan Januari orang ngahiji alir lalayaran
Dina lambaran lalakon ayak katim manteng diri kata limbang. Dina lambaran katresna aya ringkang can kasorang diri tapi najan ukur sang kedapan abdi pasrah warobah pamadekatan sumerahna iya diri tubuh takdir yang widi najan diri kudu najangan kanyeri najan ukur sang liwatan najan ukur sang kedapan abdi nampi jadi gering hati sanajan ngan sajurila amun tibelang sanajan ngan saliwatan abdi mah hilang. Dina lambaran lalakon anak hati nang manteng diri kata limbang. Dina lambaran katresna aya ringkang can kasorang diri sang kedapan
simping nebangan tapi asa tos lambi hoyong enggak depan deui kang ngarangan sareng kakasih sok hoyong aja ket bae mun teu pernah sadinten karaos asa ngampleng duka lamun saminggu tangtos na asa sawindu kang ngarangan sareng kakasih sok hoyong padepang bae mun anggang sok hoyong caket tos caket hoyong raket tos caket osok alim lesat tawis cinta tos maske mun anggang sok hoyong leang tos leang alim mulan kahoyong terasa sarengan salawasna duaan kangaranan jeung panutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amar Journey. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya, jalan-jalan kita kali ini nih teman-teman, diiringi dengan lagu pop Sunda. Semoga teman-teman terhibur dengan adanya channel saya. Oke, jalan-jalan kali ini saya di pesawahan ya, di sungai teman-teman ya. Oh. Semoga teman-teman suka dengan video saya ya. Ini teman-teman yang baru hadir dari mana saja nih teman-teman, dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan. Selamat bergabung dengan saya di channel Amar Journey. Oke teman-teman yang baru bergabung dengan saya, jangan lupa di klik subscribe channelnya, like, comment, and share ya. Terima kasih dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.